Sagala rupa anu terjadi kana dirinya ulah babari nyalahkeun Gusti. Ieu mah saeutik-saeutik Gusti tega ka abdi, saeutik-saeutik Gusti teuing-teuingeun ka abdi. Ulah waka kitu introspeksi diri, bisi loba kesalahan diri. Matak rumasa janten jalmi kudu taat kana aturan Allah anu maha suci. Da piraku Gusti Allah bohong, sar Gusti Allah wa may yattaqillah yaj'al lahu mahroja. Jalmi anu bener-bener ibadah ka Gusti, bener-bener taat ka Gusti, bakal dipasihan solusi dina sagalaning permasalahan diri. Kitunya mata kumasa janten jalmi ulah sagala rupa kumaha abdi sok diajar taat kana aturan Allah anu maha suci. Insya Allah orang bakal bahagia dan senang hati. Wassalamualaikum, hapunten kasukut.